gitu. Pinter ku pinterna tenang, akhiratna bakal kenging. Jadi cirina teh dunia tenang we, hayatan thayyibah teh beuki caket ka Gusti Allah, akhirat bakal kabagian. Ieu jalma teh pinter, keur pinter beunghar, tapi hirupna stres we jeung stres. Oh berarti ku Allah dipasar ketenangan. Lamun teu tobat, akhirat bakal kabagian, moal kabagian pahala. Di dunia geus riweuh. Sabab engke di alam dunia anu bakal dipanggil Gusti Allah nu mana? Anu hatena tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pan kitu. Tah eta teh di dunia jeung di akhirat ari siksaan kumaha sami ladang dosa urang ge dunia jeung akhirat. Ulah ningali ka batur di mana urang kenging cobian ti Gusti Allah teh. Ibu dicobi ujian, aya jalmi disiksa, aya jalmi dicobi, jalmi diuji mah jalmi nu sakola. Mak bade ka mana? Bade ka sawah. Ujian teu henteu. Nah jeung ujian pan teu sakola. Dan nu sakola diuji mah nu sakola. Janten sadaya musibah ka jalmi anu iman eta teh ujian teh Gusti Allah. Moal lepat. Sugan Allah teh lepat nguji angger we. Ka urang. Di mana urang diuji ku Gusti Allah ulah ngalapatkeun batur. Tapi ngelepatkeun urang, pan urang nu diuji na oge kitu nya. Ngan urang mah sok nyalahkeun batur. Urang keur diuji teh ieu teh gara-gara salaki hesena nepakahna. Ka salaki disalahkeun kitu nya. Urang diuji teh gara-gara budak ieu teh, budak we disalahkeun. Henteu ditingali urangna. Kalepatna teh ninggal kana diri. Oh, Gusti enggal tobat ka Gusti Allah. Gusti, abdi rumaos seueur dosa nu abdi diuji ku salira. Da eta untung orang ingat kene ka Gusti Allah. Di mana orang emot ka Gusti Allah, enggal-enggal tobat ka Gusti Allah, engke di akhirat bakal dihapus tah dosana. Tapi lamun teu inget anggar we ka batur nyalahkeun teh. Kasalahan teh di batur, kasalahan teh di mana urang keng ujian teh batur we gara-gara ieu teh, gara-gara Pak RT urang ditajong teh, pan nyalahkeun Pak RT. Ieu nyieun jalan teu balik. Urang gara-gara alit-alit teh saperti itu ditajong teh ieu teu balik pisan teh. Jadi nyalahkeun teh ka saha? Ka batur. Tara ninggal kana diri. Oh, boa urang mah alhamdulillah karek ditajong musibah teh batu tebing ka kapengkor. Lantaun ulah kena kitu ngali teh. Janten ieu teh rahimna Allah urang kedah nyaah kana diri. Naon bitarkil ma'asi, tinggalkeun kamaksiatan. Wa taubat sareng tobat ka Gusti Allah. Nah